Yes. Assalamualaikum, punten Mang. Nyuhunkeun waktosna sakedap, abdi ti kelas 10 IPS 2 bade ngawawancara dupi pangaos profesi nu ditekunan ku Mang. Kebersihan. Punten namina saha? Mang Enar. Usaha naon wae anu dijalankeun salian ti kebersihan? Lamun aya ngelembur anu di luar biasa. Kunaon Emang leuwih milih jadi kebersihan ketimbang nu sanes? Nu sanes teh aya nu aya nu ieu. Pasti anu di anu aya gitu dijalankeun. Di tahun sabaraha Emang janten kebersihan? Tahun 2017. Kumaha wae anu dipidamel ku Emang di dieu teh? Mulai sampah, macenan sampah gitu, ngebuangan sampah. Kalau panutupna. Bilih kanggo panutupna panginten ti Emang gaduh aya pesan-pesan kanggo inspirasi sanes? Aya. Matur satu Mang, hatur nuhun pisan ka Emang antos ngabagi waktosna abdi sareng rerencangan abdi. Hapunten pisan tos ngawagol waktosna. Nuhun sami-sami wieu. Nuhun Mang. Ya, Pak.